Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali ibu kelas 3A, 3B sareng 3C. Wilujeng enjing sadayana. Mudah-mudahan sadayana dinu kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ayeuna urang patepang deui dinu pelajaran basa Sunda. Namun sateu acan diajar urang ngadoa heula sasarengan di jero hate. Supados pembelajaran dinten ayeuna nyandak manfaat kanggo urang sadayana. Ngadoa di kawitan. Rengse. Tah, ayeuna ibu nyuhungkeun hidep nyiapkeun buku diajar basa Sunda kelas 3 kaca 48. Dibuka urang diajar sasarengan. Ieu aya paguneman. Urang maca paguneman. Hidup oge maca di bumi. Namun ibu bade nyontokeun heula kumaha saena maca paguneman. Nah, ini adalah percakapan ya. Ini adalah siswa dan siswi yang sedang bekerja bakti di kelas. Mungkin kalian waktu kelas 2 atau kelas 1 juga pernah ya melaksanakan piket. Nah, ini adalah percakapannya dalam bahasa Sunda. Mari kita mulai. Danu. Perhatian, batur-batur. Hayu urang kerja bakti mersihan kelas tea. Salman, coba pariksa pakakasna tos sadia sadayana. Salman, siap sadayana tos sadia dan Danu. Ayeuna urang bagi-bagi tugas heula. Saha nu daek kabagean pancen sesapu, ngepel, ngelapan kaca, mersihan lomari buku, ngalacai, jeung miceun runtah. Salman, kumaha lamun barudak awewe bagian ngepel jeung sesapu? Adi, satuju. Ngepel jeung sesapu mah biasana oge ku barudak awewe. Neni, ih teu kitunya ngepel teh berat. Kuduna oge ku lalaki. Salman, tapi barudak awewe mah lamun ngepel teh sok leuwih bersih. Danu, geus teu kudu ribut. Bener kitu sesapu jeung ngepel bagian barudak awewe. Tapi mawa cai keur ngepelna ku barudak lalaki. Satuju? Adi, satuju. Urang babarengan gotong royong ngepelna. Jadi moal capek. Danu, sok. Ayeuna urang tangtukeun pancen keur migawe nu sejenna. Salman, nya. Tinggal pancen ngalacai, meresan kursi, miceun runtah, jeung mersihan lomari. Eta mah kabeh ku barudak lalaki nya. Wina oge bisa mersihan kaca. Ieu ku ibu dibekelan paranti nyemprot kaca. Danu, alus atuh. Sok Wina oge bisa mantuan mersihan kaca. Tapi kaca jandelana nu handap wae nya. Ulah tataekan. Kaca jandela luhur mah engke ku Mang Dodo dibersihanana. Adi, hayu atuh urang mimitian. Tuh kelas 4G geus mimiti beberesih. Neni, hayu, mana sapu jeung pangepelna?
Salman. Tuh tadi ku Salman geus dibawa ti gudang. Sok sabagean-sabageanna nya. Danu, adi cai keur ngepel mana? Saha nu meunang pancen nyokot cai teh? Salman. Tenang Dan. Tuh adi ngajingjing ember dieusi cai. Danu, nya tuh yuk urang bebarengan meresihan kelas urang. Sing bersih ulah eleh ku kelas ejen bersihna nya. Tah, eta paguneman anu kelas 3 ngalaksanakeun kerja bakti di sakola. Mudah-mudahan sadayana murang kalih ibu pernah piket kelas di sakola. Supados terangnya keayaan kerja bakti di sakola anu salaresna. Nah, urang kawitan deui nya, urang teraskeun. Ieu aya prak jawabannya di handap dumasar kana paguneman. Jadi di sini ada pertanyaan, jawabannya itu yang tadi sudah dibacakan. Ya, kita isi bareng-bareng ya. Silahkan kalian boleh isi di buku paketnya di sebelahnya. Saha wae nu paguneman di luhur teh. Nah, siapa saja yang ada dalam percakapan yang tadi telah dibacakan? Nah, kalian tulis jawabannya. Ingat ya, kalau nulis nama orang, huruf pertamanya harus huruf besar. Ya, karena kita kan di sini tidak belajar pengucapan saja, tidak belajar cara menulisnya saja. Nah, ya. Jadi di sini Danu, Danunya D-nya besar. Danu, Salman, Adi, Neni, sareng Wina. Terus anu B naon? Rek dipigawe ku barudak kelas 3 teh. Gotong royong atawa kerja bakti nyaeta meresihan kelas. C. Saha nu ngabagi-bagi tugas teh? Tadi siapa? Danu, ya. Danu yang membagi-bagi tugas untuk kerja bakti atau gotong royong di kelas. D. Saha anu kabagian sasapu jeung ngepel? Barudak awewe. Barudak awewe itu anak perempuan, ya. Yang E. Naon bae nu jadi tugas barudak lalaki? Apa saja yang menjadi tugas anak laki-laki? Jawabannya mawa cai atau membawa air. F. Saha nu hayang meresihan kaca? Nah, kalian tadi kalau memperhatikan bisa mengisi ya. Jawabannya Wina, W-nya huruf besar. Yang G, saha nu biasa meresihan kaca jendela luhur? Jawabannya Mang Dodo. Yang H, kelas sabaraha nu leuwih ti heula bersih? Nah, ingat ya, kita belajar penulisan. Penulisan tidak hanya nama orang yang huruf depannya besar, tetapi di awal kalimat juga harus huruf besar seperti ini. Kelas 4 K-nya hurufnya besar, ya. Yang I, di mana Salman nyandak pakakas bebersih? Ti gudang. Lajeng anu J, naon nu dijingjing ku Adi? Jawabanna ember. Nah, ieu jawabanana mangga ku hidep tiasa diserat dinu kaca 50. Salajengna ieu panginten salah sahiji contoh-contoh anu pernah hidep kerjakeun di kelas. Contohna ieu nya, aya nu meresihan kaca, aya nu sasapu,
anu micen runtah, anu ngepel. Nah, mugia hidup masih emut. Waktos kerja bakti di kelasnya, di dia hidup tangtos atohnya tiasa ngalaksanakeun kerja bakti atanapi gotong royong sesarengan di kelas. Tah mugia urang tiasa ngalaksanakeun kerja bakti deui engke di sakola sesarengan resep rame. Muhun. Ieu mah gampil. Tah ieu anu dilaporkeun ka ibu cekap anu ieu dipoto hiji. Nu engkena bade dikirim ka link ya. Ku hidup ieu dicontreng. Nah, yang enggak betul nggak usah diisi, nggak usah disilang, kosongin saja. Contoh yang A, ngalaksanakeun piket kelas babarengan. Itu menunjukkan gotong royong tidak? Kalau menunjukkan checklist, kalau tidak dikosongkan saja. Lalu yang B, mantuan barudak awewe ngepel di kelas. Ya. Yang C, silih bejaan waktu ulangan. Nah, ini gotong royong bukan. Yang D, ngabela babaturan nu milampah kesalahan. Nih, betul salah. Menunjukkan gotong royong tidak. Berarti gotong royong di sini harus betul ya, harus benar. Gotong royongnya seperti apa harus tahu kalian ya. Yang E, kerja bakti meresihan solokan. Kerja bakti membersihkan got ya atau selokan. F, ngantep babaturan nuker parasea, membiarkan teman kalian yang sedang bertengkar. Itu gotong royong bukan. G, ikhlas ngalaksanakeun pancen meresihan kelas. Ikhlas melaksanakan tugas membersihkan kelas. H, unggal poe beberes kamar sorangan. I, ngantep babaturan ngangkat kursi di kelas. Ngantep itu membiarkan ya. J, ngumpulkan sumbangan ke korban banjir, mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir. Silahkan kalian checklist yang menunjukkan gotong royong dan kosongkan yang tidak menunjukkan gotong royong. Nah, mungkin itu saja tugas dari Ibu. Ibu harapkan semuanya memahami apa yang telah Ibu jelaskan di percakapan ataupun di penjelasan tugas ya. Nah, nanti tugasnya cukup yang ini saja ya, yang halaman 51 saja yang difoto lalu kirimkan ke link. Nah, Ibu harapkan semua mengerjakan tepat waktu dan Ibu harapkan juga semuanya paham. Kalau tidak mengerti, kalian bisa WA Ibu terlebih dahulu ya. Nah, mungkin dari Ibu penjelasan tentang gotong royong cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.